Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal. Alamatul bulugi. Ari tanda-tanda baleg. Salasun eta ayat 3. Tamamu khamsa asorota sanatan eta sampurna umur 15 tahun. Bidzakari di lalaki wal unsa sareng di awewe wal ihtilamu sareng mimpi basah bidzakari di lalaki wal unsa sareng di awewe litis'i sinina lantaran geus umur 8 tahun. Wal haidu sareng haid bil unsa di awewe litis'i sinina lantaran geus umur 8 tahun. Ieu pasal netelakeun tentang ciri-ciri baleg. Tanda-tanda baleg. Alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda baleg teh aya 3. Di mana-mana geus baleg maka pertanggungan jawab aya dina sendiri-sendiri. Anu kahiji tamamu khamsa asrota sanatan. Nyaeta sampurna umur 15 tahun. Bidzakari wal unsa. Di lalaki jeung di awe. Jadi lamun umur geus 15 tahun baik lalaki atawa awewe eta geus cirina geus baleg. Anu kaduana wal ihtilamu bidzakari wal unsa. Mimpi basah. Jadi geus mimpi basah, geus mimpi kaluar maninya. Baik lalaki atawa awewe ngan umurna geus 8 tahun. Jadi lamun geus umur 8 tahun ternyata jadi mimpi basah, ta eta berarti manehna geus baleg. Jadi ngimpi kaluar mani ta berarti ciri-ciri baleg di manehna geus aya. Tapi di dieu ge aya catatannya nya aya keteranganna litis isinin ta eta. Lamun geus umur 8 tahun. Komo atuh lamun geus umur leuwih ti 8 tahun mah? Adalah kakarak umur 8 tahun oge geus baleg lamun teu mah geus ngimpi jimanya. Dari zaman ayeuna mah barudak teh gitu. Jadi tereh gitunya dewasana teh, kedewasaanana teh gitu. Ku zaman ayeuna mah koma. Akibat meureun tina makanan jeung atawa akibat tina pergaulan. Tadi mana geus umur 8 tahun heg ngimpi jima maka geus kudu apal sebenarnya mah. Niat adus itunya. Niat adus teh keun manehna mah. Wal haidu pil unsa litis isinin. Ta ieu mah di aweungkul ieu mah. Haid di awewe karena umur 8 tahun. Umur 8 tahun heg kaluar haid ta sami eta oge tapi khusus di wanitanya. Geus baleg pikeun manehna. Tak gitunya. Jadi ciri-ciri baleg aya 3. Hiji sampurna umur 15 tahun. Anu kadua ngimpi jima di lalaki di awe. Anu katilu nyaeta haid. Haid mah khusus pikeun awewe. Eta oge sarua lamun geus umur 8 tahun. Tak kumaha cenah ayeuna lamun dia mah geus usia geus leuwih ti 15 tahun.
diawe tapi can keluar geus umur 15 tahun mah. Jadi sanajan can ngimpi ji mah atawa can haid geus naon, geus balik gitu. Pikeun awe oge. Wallahu a'lam bishawab.